Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wastari Pamulyadi ti kelas 10 IPS 7. Di dieu abdi bade macakeun dua sajak. Sajak kahiji judulna karya Tanah Sunda karya Ajib Rosadi. Sajak kadua judulna karya Bulan Masih Nu Baheula sajak Rijal Sabada. Di dieu abdi bade macakeun Tanah Sunda karya Ajib Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan, hejo paul langit, nah hate kuring. Masing dina mana kuring nangtung, masing ka mana kuring lempang. Tanah lebok, tempat bubetah, angin nyeot, nyiuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumeluk. Kuring moal mumpang, kuring rek datang naleukeun, tarang naleukeun jantung. Kuring tungtung, tutupan, kuring tungtung, tutupan, tungtung, bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian, getih ngabayabah, getih maranahan, nu mika cinta, anjeun kuring geus nyaksian panon cerelong, tangah jasad nu rarusak, ngalangsar na dada anjeun. Hejo pegunungan, paul lautan, daya kamarasaan, ngan kantungenahan, hejo panggunungan, paul lautan, daya angtaraman, ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring stresna. Langit nimbar, lembur musnah, jalan lecek, ngabuluk buk ka kota. Kembang merem, kembang berem, biru kembang, kembang wera, kembang jayati. Tanah tempat kuring sidekuk, ngurungan mun kuring tepi ka pati. Bulan Masih Nu Baheula sajak Rijal Sabada. Kerasa ayeuna mah yen lampahan teh geus natrat kajeng di pengkolan. Nyangan langkah gejed urang anu ngadelkeun gendungan basajan. Yan bulan masih nu baheula, najan cahayana dicagaklan kantunaan wirahama nah angger marangan rengkak urang nu estu rimbil ku hareupeun nu can kalakonan. Haturkeun nuhun, sakitu panginten anu disampaikeun ti Rival Mulyadi. Sateacanna ngahaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.